cerita kadung Kak. Pada dua juara Hmm. eta teh antem kamal nepi ka kolot eta Jawara mana? aduh Jawara mana? nya di dinya di Kadungora Oh, pan Kadungora teh teu di pasar dieu tapi Kadungora teh di ditu kampung kadung Kak. Cigunung Agung Cedodot. Itu. tadinya dia radinya gitu Oh. eta hari dongeng itu mah haruman gitu menghadap ka Kadungora bujurna ka ditu Kalau gong. jadi Kadang banget. orang kadieu mah nu mukana jadi gadelis Itu si biuk. bukna geromplok ka ditu mah ka tukang Tukangna. teh nya gitu kan hanya kan potong batuna lah senggoler di handap Batu kuda. kan situ soge masukna boleh tak Lu bahasa eta teh enggak? Kering saya teh mah gitu. Eta batu kuda kan Batu kuda. kupat kupat tahu. henteu kupat pan di urang teh ngupat istilahna lamun lebaran tah sebenarnya bukan tradisi kita eta teh Tradisi untuk mana? priangan bukan tradisi priangan gitu. Tradisi Padang. Eta mah tradisi orang Jakarta Oh, nyambung ka Bogor. gitu. Seperti itu Jakarta bukan jeung opor ayam. Oh. Jadi eta na teh dengan angen gedang. Oh. Gitu. Tarupa dengan perubahan-perubahan zaman ayeuna jadi diurang wah kupat cenah kitu lebaran gitu kupat gitu. Terus sebenarnya tradisi urang mah anu ngabedahkeun balong dikere Sri Anteuran eta nu tradisi urang mah gitu. Kupat mah baru-baru ini gitu. Eta teh. Sok baheula. Pan kadang-kadang aya anu lauk balik deui, anu ti urang teh balik deui dak nguriling. Oh, Sri Anteuran eta tradisina mah. Bukan kupat. Gitu. Kupat mah Jakarta. Makan dengan itu sayur tahu. gedang gitu. Oh, Nya. kupat. Ya deui gedangna seperti di blender gitu tah. Dinyungkeun kana kupat teh gitu. Tah baru-baru tahun sebenarnya saya teh ngalaman aya kupat tahu teh gitu di pasar lama teh gitu. Jadi kupat yang garantung potongan bari si tahuna teh ceng-ceng gitu. Aduh kabita tah. Nya zaman harita ceng-ceng di tahuna teh. Eta baru tertarik gitu. Nah, sudah gitu hari ayeuna pan sudah hampir enggak ada gitu. Jadi nu ada nanti ayeuna mah bukan kupat. Sagede naon mah gitu tah. Di ku senok ku pesok gitu tah. Sisi tenana sakitu. Eta perbedaanana tentang eta mah. Tradisi gitu. Jadi kupat mah Jakarta sebenarnya mah gitu. Ibu Rayot. Orangnya masih gini Sri Anteuran, Sangu gitu. Tapi enak hilang Sri Anteuran, Sangu. Eta nu bayi berkat. Berkat nu. Berkat. Berkat ke sawah ke sangu. Berkat ka sawah mah. Tradisi kan. Eta mah nu nganteuran, anu kerja nganteuran. Kita hari zaman-zaman baheula mah eta teh anaon teh? Anu mitemeyan naon aya rujak naon ning ngari teh. Wah. Sikat teh zaman baheula mah gitu. Eta berkat. Anu tes tandur pan. Sesana dibawa pulang perbut urang teh anak-anakna teh. Eta baheula mah berkat mah. Apa urang macu naon. Ana ieu namanya kitu. Geus eueuh naon? Berkat. Belut. Macul teh. Da teu dipaculnya. Ari baheula mah pacul teh pasti ngajinjing belut teh. Saberiji mah gitu. Jinjing belut. Ieu nama di mesin. Ayeuna mah wah. Matak papatong sada kurang da kini-kini gitu. Ini kini-kini sanayanya. Hah? Kini oh, kini. Can apanya gitu. Abi apal atuh. Gitu. Seperti naon keuyeup tah gitu. Pependayan. Aya. Keuyeuk aya pependayan. Nya peundeuy. Pependayan kini-kini. Gitu. Kini-kini teh aduh digoreng-goreng. Jeung naon teh ngaranna teh? Lauk naon ulah leutik teh.
Impun. Cipancar naon teh. Kalau teh ku Tidak. Nyair. Kini teh bakal jadi papatongnya. Ingat saya titik acan, motor teh di mana? Mau motor ke mana? Si gue teh ngiyo. Iya, Pohon. Uing. Ngimpi. Motor di mana sih? Si gue teh ngiyo. Ayo urang motor di saung di teh. Isuk kamu kata isuk teh. Dah habis kesan nih motor heko da power sama lem. Tempura. Nah, di Setengah gedep. Siga ieu. Nyungkusnya. Hah? Kamana heula eta? Kamana? Setengah Oi. gedep. Kamana heula? Waktu. Nah, kaki jam 4:30. Be. Kali mah soalnya. Aku hujan poek deh. Kagak apa tuh ya nama.